and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepung Jonghok sareng Bapa di materi pelajaran bahasa Sunda. Dina materi ayeuna urang ngalajengkeun materi anu tos kalangkung nyaeta drama. Unsur-unsur intrinsik nyaeta unsur-unsur nu biasana aya dina karya sastra saperti prosa. Salian teh unsur intrinsik dina karya sastra wangun prosa oge aya unsur ekstrinsik. Aya dua rupa prosa nyaeta prosa modern jeung prosa buhun. Contoh prosa modern nyaeta saperti carita pondok atawa carpon jeung novel. Sedangkan contoh prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Pembahasan di handap ieu dijentrekeun unsur-unsur intrinsik karya sastra anu aya dina hiji prosa anu bisa mangrupa carita pondok, novel, dongeng, atawa carita wayang. Anu kahiji tema nyaeta gagasan, ide atawa pikiran utama anu jadi dasar hiji karya sastra. Tema mangrupakeun jiwana tina sakabeh bagian carita anu aya dina hiji karya sastra. Dina cara nepikeunana aya tema anu ditepikeun secara jelas atawa tersurat atawa secara samar-samar atawa tersirat. Anu kadua latar. Latarnya eta sagala keterangan atawa petunjuk anu aya kaitana jeung waktu, ruang, suasana jeung situasi kejadian hiji peristiwa dina hiji carita. Aya tilu unsur anu pokok dina latar, nyaeta latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. Anu katilu galur, nyaeta runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kejadian anu aya nepi ka ngabentuk hiji carita. Opat tokoh. Tokoh nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun jeung loma nyandak peran dina carita. Tokoh dibagi jadi tilu nyaeta protagonis nyaeta tokoh utama, antagonis nyaeta tokoh penentang atawa lawana tokoh utama, jeung tritagonis nyaeta anu jadi penengah dina tokoh utama jeung tokoh lawan. Anu kalima perwatakan nyaeta anu ngagambarkeun watak atawa karakter tokoh nu bisa ditinggali dina tilu segi nyaeta dialog tokoh, penjelasan tokoh, jeung panggambaran fisik tokoh. Genep amanat nyaeta pesan atawa nasihat anu rek ditepikeun ku pangarang liwat carita. Anu katujuh sudut pandang nyaeta mangrupakeun cara mandang jeung ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carita ku nempatkeun posisi diri pangarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. Anu kadalapan gaya bahasa nyaeta mangrupakeun teknik dina ngolah basa anu dilakukeun ku pangarang dina raraga ngahasilkeun karya sastra anu hirup jeung endah.